Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Yeu nya dengek. Cek, yeu. Ada nukeran artos. Eueuh ah. Nya, cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Iya sabaraha, Cek? Bu. Oh iya, Cisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Cek, ari ece geus lila rarabi teh. Nah naon kitu? Eta we, ari rumah tangga geus lila, tapi can kabeuli naon-naon acan. Eta we, can bisa kabeuli naon. Imah oge ngontrak, kacaturan salaki moal poe digawe. Ah, abi mah mangeudahar jeung kabutuhan oge, alhamdulillah. Lain kitu, atuh meuli-meuli suang karek sagendil mah, ameh katingal liburindil kitu, ameh katempo ginding. Piraku teu mampu. Ah, lain kahayang can aya we keur meulina atuh. Yeuh, tempo tuh awak abi mah ginding, nah teu kabita kitu. Pan ari katingali ginding mah katempona ge ieu senang jeung sejahtera. Ah, piraku. Ah, ece geuning-geuning oge can sejahtera geuningan teh. Ah, cek saha? Eta geuning buktina masih kere diselingkuhan. Cek, kumaha atuh ayeuna teh hutang teh? Oh, nya gedean we bungana ayeuna. Oh, ngaranna ge nginjem duit bunga berbunga. What? Nya gedean we atuh nu aya. Tah ka saha wae aya ece? Kabata. Kabatak Sunda. Kabang emok. Leuh, pan eta teh duit teh bunga berbunga. Komo kabatak Sunda mah aya bungaan, aya anakan, aya incuan, patos rungkat ai sia hirup aing kitu mah. Ah, atuh lieur atuh Cek. Nya heueuh atuh lieur da ngaranna ge gali lobang tutup lobang. Nya atuh pokona mah rungkat deh pokona mah. Heuh, kunaon kitu? Ayo Cek, udah ayo. Ayo buru atuh. Siapa yang mau budak apa sih? Siapa bisa bunuh diri? Ayo atuh siapa teh? Atuh siapa priweuh? Ulah sok luasan atuh Cek. Aing teu lulusan ka mana da aing mah bunuh diri. Aing ada curhat ka Allah. Ya aing mah geus hate jeung beban pikiran aing. Priweuh. Karawakan atuh Cek. Kurang deketan, adenge sorana. Geus balik geuning anu nepungan teh haji teh. Aduh, capek kieu. Ah. Cek, geus nepungan haji ku PT ya. Heueuh atuh. Kumaha urang gayanya geulisnya ai digamis mah. Bedanya. Abi tanya Cek, ini ka Mekah jeung salaki. Gimana tadi? Tos balik anu nepungan tinu Mekah mawa naon? Di bahanan beas 5 kilo, endog 5 kilo, minyak weh 5 kilo. Ai pas balik di bahanan kormana meni saeutik. Ah, piraku. Oh no. Sia teh. Masa kumaha diberena?
kormakna 2 siki, cis-cisna 2 sendok, kacangna saencret, cai jam-jam beh, bari eta ge fotona leutik. Leutik atunya. Oonya bari koret sakitu beunghar teh sakit pamajikan. Tapi da abi mah dibere loba. Wah. Aing mah dibere kormakna ge 1 kilo. Wow. Kacang Arabna 1 kilo. Kismisna 1 kilo. Acan dibere coklat ya, coklat teh bentuk hati aing mah aya 1 kilo. Dibere cai jam-jamna sajirigen aing. Nah, meni loba euceul mah. Dibere anak ku hajina lain. Heeh. Ari abi mah ku pahajina. Nah, hanya dibedakeun kitu. Pasti dibedakeun lah. Ari jang selingkuhan mah. Dek ka warung bari dek nempo orok Dede Jigong ah. Nur keur naon? Ah, biasa ieu keur ngayun-ngayun Dede Jio. Cek mana tuh Dede Jio teh hayang nempo atuh ah. Aduh, si Dede Jio teh meni suburnya. Dede Jio, bat, ciluk. Terus bisa ngahao geuning Nur. Sabaraha bulan budak teh? Aya we barenis 4 bulanan mah. Tuh. Keur mejeus mah. Eta budak tetap-tetap gitu bere nyusu atuh aceu. Karunya beres susu eta karunya ciri kitu. Siapa yang kita gagal susu aku gitu. aduh, Abi mah masih keneh boga HP. Coba lamun boga bedil. Bagus direden ku aing mau didilakeun. goblok.